si Akang teh gini. Cara ringrang gitu mau panengal kudu dituturkeun ya. Jantung sugan terek naon Kang? Naon Boro maringrang itu tadi dituturkeun siga nurek gelut ari Akang. aing kalah jantung. Geuning tiba ngala jantung. Heuh, pan Siga anu amak siga anu yang raisin bener. lain paisen atuh sayureun. Gelut segala lupa lieu. Kada eta ringrang. Aduh nyeri aing aduh. Udah eta ulah sok balaga teuing hirup mah gerak Kang. Sok kabina-bina teuing nyerinya. Ulah sok balaga hirup mah ikutuan jadi jagoan we. Nyerinya. Alik moal ngeunah atuh Kang jantung kitu mah pait. Kanyaho pisan. Bah anu kitu mah jantung kitu mah pait. Aing teh yang daang. Heuh anu kitu mah pait moal ngeunah. Jangan emang meuli asin teu, teuing teu geuningan. Aing mah ayeuna urang meuli jagoanan kitu patutan sugan terek. Balik Aing nyeri aing aduh. sugan terek mahal ngaringrang. Jeung ditempokeun ti tadi boroh diintip-intip. Akangna atuh buru gancangan leumpang mah. Ayo dibalakkeun jelema. Yuk, cenah dibalakkeun. Ana tuh sok lieur pisan di jelema teh nya. Mana cenah. Oh, we hayo ieu teh. Kodae ngomong eta teh. Aing mah Naon ieu teh sia teh barang gawe teh sangan ngomong we siga nu teu ridho ti sakitu oge. mana teh geus di mana atuh? Geus ti mana geus ti warung. Di warung. Ieu atuh tak korendan tah. Besok we ku sorangan atuh da gawe ti isuk meluk ngajejentul tamu. Saha ngajejentul? Akang Kita tadi ge macul disebut ngajejentul. maksudnya daripada ngajejentul tamu geus eta benerkeun kamalirkeun kitu hek jeroan saeutik meh cainah teu ka dieu tah. Nanti bang di korehan kitu hungkul teu sopan pisan. Sok buru tah kaitukeun hek paculan rada jerokeun eta saeutik. Ya teman ngomong buru Lah, kok gitu buru-buru lah naon tengara reunah kieu. Hayang ngaringkuk sok buru ulah api omongeun wae. ngaringkuk nanti tadi atuh ti isuk ngaringkuk teh Pan teh geus beli obat. liar beli obat tadi ge urang ke warung Heula. Da teu deh. pira tak ieu jeroan heula saeutik caina sok ka dieu jadi ngajeroan ieu deklok Sok teh. sakatu sorangan tah Sok ku sorangan pan lalaki meureun Akang teh. laki Lain kalah mantog coba gerak. Eta pagawean teh can anggeus gerak. Di dieu sakitu ge ngecabrak we kos teu ikhlas pisan pin hirup teh. Rese di titahna pisan. iya geuning daun gedang teh lumayan ya yang lalabu nah nu kieu mah euy ai ini lalu besar Eta teh gegerenengan wae. Lamun dipupuk tangkal eta. Naon teh make daun gedang di dinya pan ngahaja sina sirungan jeung salah di metik teh dipetikanna daunna hungkul potongkeun kitu. oh ada Nanti tah saha ngalah daun gedang di dieu? da imah meureun bebas teh imah Ah teu bebas ieu mah ngahaja. ya nu saha kitu Anu abi nu eta nya dikeun matak ieu dipelak oge di ponokan teh pan meh babari mupuna meh babari ieu na metikanana pan ieu mah jang lalab meureunan. Menjang tempuh lain cengar-cengir teu paruguh maneh mah nya teh kitu. sanes nu eta punten atuh teh Matak ge ari barang cokot dina tukangan imah batur bebeja heula ngomong heula permisi heula kan meureun aya nu bogana meureun moal sapati-pati aya tetangkalan deket imah itu sopan pisan matak jadi jelema teh ulah kitu. teh mah udah lama ya Naon itu? sendiri hidup Pas lain kolot pisan teu ceuk saha. Naon ieu teh? Cicing atuh. Para rubuh sateuah naon nya. Para rubuh sia mah kitu. Naon kitu. Oh iya gitu. Syuk. Oh. Cagau. Yo. Para rubuh. Ayo. jual teh gitu kemana cenah
ngajojoran ke kebon kalau di buruan gitu. Iya, Ari akan karnaon? kan macul. Lain nah macul tadi dia pan lain pegawai Ai tadi maneh tadi dia cenah nitah teh Mana kumaha. naon pipiran imah. Cenah tadi teh benerkeun itu cenah anu deket imah. Nah benerkeun naon atuh? Kapan iya meureunnan? Naon nu dibenerkeun ieu? Apa sih rata? Jang naon? Atau jangan naon pan tadi teh ngomong maneh teh. Itu pang benerkeun cenah pacul sinarata. Lain pacul sinarata lain nu ieu. Mana tuh? Di kebon bereskeun nu kamari nah akan kumaha ceuli. Danges beres di kebon mah. Encan naon atuh coba di Mata pipiran kurang imah. ka dieu, wadah danges beres kumaha sih anya lieur da Kecerak ieu maneh mah. pipiran imah teu Lieur teuing pararuga. aing pusing ah. Nu puguh man lo bagawe mah di kebon kalah ya ampun naon Terus itu kumaha pipiran tuh imah. maneh teh? Lain ieu pipiran Maaf imah da aya di pipiran kebonan imah. geus beres, pir aku geus beres aya we digawean. Anu ditongoh encan beres Geus akang. kabeh geus beres. Iraha ieu teh. Geus kamari. Nah ning kamari abi kaitu burit aya pagawean keneh. Pan kamari geus magrib dipaculna ge. Geus magrib. Heeh. Wah, aku magrib Jika geus teu tempo penting. teu percaya mah. Narek kumaha nempona meureun teh ka tempo poek geus magrib narek kumaha. Ayeuna tempo kamari dipacul teh geus magrib, geus salat magrib ka kebon. Lieur ngomong jeung maneh mah. Heuh maknya magrib Oh, Geus tadi magrib geus beres macul. kudu kumaha atuh sia teh? meni Udah geus beres meureunnan piraku hayu we digawean tempo ayeuna jig atuh percaya mah jig. rasakeun mun caan sia. Gitu we pagawean teh. Titah we hayu boga pamajikan teh. Asal teh sahulueun pisan. Hayu we ngomong. Piraku geus beres pagawean ngan kudu digawean we nya. Diacak-acak deui kitu ku aing. Dasar dititah sakit teh hara rese. Geuning heueuh. Geus dibereskeun dinganana. Geus magrib bisaan macul pan poek meureunna. Geus beres bisaan. Kengan hayu we kudu dibereskeun lieur aing Kang? jadi jelema teh. Kang, Naon? heueuh geuning geus. Geus beres. Heueuh pan kamari burit di tempo teh matak teu percaya teh piraku. Oh, jadi maneh mah geus beres dipacul deui cenah rusak kitu hayang kitu. Lain, isugan teh encan kamari teh pan asar ka ditu. Ting ah lieur sia mah lieur. Oh, geus salah. Sabodo ek geus ek mah ge lieur jelema teh aing mah.